basa mi teh sabok tukang baso anu si emang nate baso nate loba pisan si kaki di gerobak nate. Barang disampeurkeun teh ditanya teh hargana sabarahan mung 7.000-an cenah barudak. Cenah cek si emang nate rek 5.000 rek 3.000 rek 2.000-an ge bisa tuker barudak mah. Ini di baso urat, baso cincang, baso endog bukan mah kabehanana aja ya Singan 10.000-an oge aing loba kieu si emang teh. Oh, dimisdasemkeun si longkoh ame teh mantap pokona mah. Barang digula gali teh alay si aing mah bener-bener lokoh misasem kieu bener-bener kentang. Idik mah 50 juta kali barudak ya teh mah ngondang-ngondang atoy. Wah, si isian baso nate aya gajihan jadi bener-bener ngagacot gitu pasti kadaharan teh. Komo deui pas rumput si mih nama lah. Si aing mah panas-panas menang kieu kadaharan baso si kaki wah bener-bener top tapi the best mah paling pas. Ari bege dibere baso nu sedangna si isiana teh aya endogan Aing mah bener-bener tamangeuna atuh ah. ya lo mang teu salah aing mah ye si mih na loba baso nage barudak kieu aing mah murah-murah teuing heuh. Jajali singa tuh babadok kan. Iya teh mengingatna pisan.